Ya. Ju, Ulah. aya anu komen. Ari komena teh rada ngacapruk komena teh Mang Ju. Kieu cenah komena teh Mang Juju daek nyieun konten pedah aya anu mayar 50.000 jadi konten Mang Juju naon ngadukung Pak Anies teh eta teh cenah dibayar 50.000 cenah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yang dibayar. Abah mah tina hate nurani abah, lain kudu dibayar ku di pihak ti Pak Anies. Henteu abah teu rumah sak. Ngan abah da boga harga diri, boga keyakinan. Ngan tetep abah mah Kak Bapak Anies di ditukeun hoge pikiran teh jeung Bapak Muhaimin Iskandar. Ku abi ge geus dipangnemalkeun Mang Juju teh ku abi teh dina komenan teh. Tuduhan Anda itu menghinakan. Cek abi teh digitukeun Mang Juju ditemal Mang Juju. Ya, Anda menuduh maka Anda wajib membuktikan. Cek abi teh digitukeun pangnemalkeun Mang Juju teh. Ya, jangan anggap orang sederhana tidak mempunyai pendirian. Mang Juju udah pendirian teguhnya. Abah boga keyakinan. Ngadukung ka Pak Anies eueuh nu mere ieu teh nya. Duit teu bukan nama macam dibere duit misalkan satangtung pendirian abah mau amal jual. Ari duitna mah tampak we bae ngan anger milih mah edek Pak Anies. Pak Anies kitu. Eta mah masalah eta pamajikan abah deh kali itu udah kali terserah eta mah hakna. Ayeuna mah ulah dituduh teu buku teu pararugu. Hak abah eta mah. Da urang mah demokrasi menjujunya demokrasi bebas milih mah. Gitu. Ngan eta tuduhan asa ngahinakeun Mang Juju. Yakin ngahinakeun. Pedah nempo urang-urang teh urang kampung anu teu boga nanaon, sorana bisa dibeli salah. Ngan namun aya nu mere dek ditampa. Ya ditampa. Ngan milih mah bakal anger ka Bapak Anies. Bapak Anies. Jadi teguhna pendirian edek milih Pak Anies eta mah moal bisa dibeli. Ngan lamun aya anu dek mere mah baru teh teuing. Ngan keukeuh milih mah edek Bapak Haji Anies si Baswedan. Baik eta Mang Ju hampura Mang Ju lah komen gitu-gitu wae mah nya. Teu mah hampuran. Mun jelema ngahampura ka nu salah. Leuwih alus tinimang lamun teh mah dibanding misalkan teh leuwih alus ngahampura ka jelema salah. Benar. Ngabaya atuh nuhun Mang Juju lah klarifikasina lah.